Bos Arifin lebih kuda kuningan sangkan wujud harapan Allah mamurdina dan keadilan pajuang sewangan milarima bapakku milari Ridho pangeran Bamiraos pamirsa dina wengi ieu satyasa tuhu sadaya sareng kidalang wawan Dede Amung Sutaria patali aya pamunut ya dimohon segera dinyanyikan lagu Songket Bandung. Lagu ini dari saya Bapak Tarmudi ya Tanggung Sari. Ditujukan untuk para sinoman atau para panitia semuanya. Dan para penonton semuanya. Spesial buat Bapak Kepala Desa mantan yang terhormat dan Bapak Kepala Desa kali ibu semuanya. Dengan lagu yang akan dilantunkan dengan lagunya adalah Songket Bandung. Terima kasih. Aduh, enggak gedenya ya. Bapaknya mohon ya. Dari saya Bapak komplek, ya mati komplek ya benten gitunya. Nyangakin pemirsa ngalangkungan dina lagu Songket Bandung. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun. sangakeun kanggo ka pangersana Bapak Asep Junaedi Karawang, Bapak Pepadi Sajawa Barat, nyangakeun PWG Sajawa Barat, saalam dunya kintunan ti MPP. Ari Sinja Songket Bandung Bapak Taramudi anu bageut latar hejo Ampun Pak Haji Roy, ayah dia tawi soca tiju junan Bapak Haji Eka Jumiarta anu bageut kereta tali asih kumaha Mimi kadede jungjunan Bagja Cep Aang
Bos Arifin Kuningan anu bagus Bos Sarman Bandung mi Padu asih Bos Sarman Bandung anu bagus nye tobat Haji Maman Dukuh Picung Pak Haji Ugis Sakuntala hadir Nugu Bapak Taramudi anu bager anak kereta tali asih Sepwidi. Bapak Kades anu bager Kades nah duaan tobat Sepwidi Sunaria Rosida si ganteng kalem Sinjang songkit Bapak Kades anu bager aduh ciri asih ampun Neng Reni gerak kamelan Bapak Sopian anu bager kadedeh si manehna pamugi katampi we Pak Sopian basah tepung ayah Widi Sunarnya anu bager aduh asih urang no tumulu harapan teh ririn Bekasi anu bager samar kesorang sanajan bogang kehan Pak Sopian abdi hayang dinoganan Sepwidi Sunaria Rosida tapi bukti nyalahan rumah Kanjeng Bos Arifin Ambon sorangan disusun buku jauh katanggungan di teang Haji Maman dapuku anggan ngatelanggan nyantel montel begamun urang dukuh pincung kedah patung kumaha teteh songket Bandung Pak Haji Eka Jumiarata hadir latar hejo
Karawang hadir sareng Neng Ririn di Karawang hadir. Dewis Soce Tijo Junan Aduh Geretatali asih Gede junjunan Bapak Waya Pepa di Karawang hadir Ucu. Mimiti tepung Wah tumung terang Ayah gian anu baget Ayah dia. Pak adu asih Kumaha. dah tuan Ampun. Abah warga PWG Bekasi hadir. Paman Terdosan Gamelang. nugumu naharepan moal arik putus harapan Angkat konera Mira yang mengaduk Tanpa antenera Mira yang mengaduk Mapagi udah hingalaka Denera urung kasorang Yuda lawan Culuk waktu ningang mangsa di doho-dodo ti bareto ditunggu-tunggu ti kamari ayeuna waktuna kamari anakna si Abimanyu geus gugur di medan tempur tinggal bapana si Arjuna kurawa hege satu makna sagagang hayap gempur si Arjuna tong diberi kasepekan pikeun si Arjuna hirup we hei Arjuna bakal diberi abah-abah we dek mentangkeun panah ka gegana biati nanakeun aing jeung barisan tira jemaah siap pikeun nyub badanan kunaha Ayo tapi di Sunaria Rosina Tenulungan Allah Ingala siapa cepot Akang, aduh, gawat yuk.
barisan ti Raja Mata saha nu ngaluluguanana geus wanti-wanti mesatkeun panah ka gegana ti mere tangara yen manehna geus siap pikeun nyobadana perang awas bakal dipapaku panah Arjuna. Panah sarota manu bakal tumibat diksa kula beraja diksa aran pangucap kula pawongan beraja kebiaring pamor satu marah satu mati jama mana keplayu ipis-ipis para cina kulang pujangan wisati mangsa kegaman kaula sarota awas bakal ditadah panah dewasa panah anjing Ari teprani sahrani nanti mulungan aya ribu di perjuangan awas bakal disamar taparan teh Allah ngorowok saya naon cepot hati-hati ayahnya hati-hati kan nya bisi meleset nuhun cepot awas kan geus gorowok deui wae eta nanaonan atuh mana teh cepot sing lempeng bisi nyasarkan ini bisi salah sasaran uguh da aing teh tukang kineu ngabeja awas dan geus gorowok deui naon atuh kitu naon atuh cepot minta duit ya nah gawe dengan kitu we awas dipentang anak muda gumuruh nalir sora gunung anu marurung ribuan ratusan surak ambal-ambalan nanakeun pajago-jago ieu pasukan ti Raja Mata sareng pasukan Arjuna pada nemongkeun si hung pangabisana sewang-sewang ayah kiaan Arjuna ti palik wetan ti pasangrahan kan watangan Kurawa ti palik kulon ti pasangrahan kabuluh pitu nulis pat barisan ti Raja Mata mudah hantaringrang pejuang di medan perang anak Arjuna miwah panah mangkandana kumalayang satengahing kegana paadu ieu panah ngaburisat lereking kilaban sore-sore tanana ngawitan perang imimitian sapa ayo tinulungan tenteingeun Abah Warja PWG Bekasinya tinulungan maju hidup Arjuna hidup maju Kurawa Jaya Rata hidup maju maju
Hidup Kurama hidup. Beku tanda miang. Pahlawan bangsa. Allahu Akbar. Sewa. Allahu Akbar. Makuta sangat sangat. Tadi mundur pandang ulang. Bermaksud Laksana. Gedor, 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 dor baji dor, dor, dor baji dor, dor baji dor, baji dor, apok, apok. Eta gening Apok, 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 ame, ame, silalang kupu-kupu, si damok piarame, pagi-pagi minum susu. Alah oel adokna, alah oel adokna, oel. Oel, 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 acel, 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 acel. Maju, 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 maju. Bangsa wanghuya. Sumurean karena pahlawan Mama Bosarifin kado mundur Maju, 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 maju. Laksana berjuang Hidup Arjuna hidup. Pertiwi lali rapi turun tekan Pati saya basah cinta pamulang terima ikhlas hidup korban merenung Maju Panwar, maju Panwar Bailo. Hidup Arjuna hidup. Hidup Bima hidup. Hidup. Maju Panwar maju. Hey, hey. berjuang Hidup Arjuna hidup. Bangsa Waluya. bisa jembar ketemu di wibawa Pajuan Patanda.
pertiwi Edo Pegang pati Pajuan Patanda Korban merdeka si Jurik dia sia boro atoh aing dipunguh sugan teh moal dibebeutkeun kamuing ujang kada si cepotong deket teuing bisi kasabrot getih itu jang ketir yang heurepan perang jadi algojo kabeh di tengah kurusetra tenang na hate teh ai mangih magrib we nepi ka peuting korong-korongo kayam jago gebeg deui dan yang harapan perang ieu teu pira ujang marebutkeun sengketa tanah Astina itu ujang anu baheula dimimitian dilicikan anu kuduna ieu hak raja teh dipasikeun ka juragan Yudhistira kedah nama gitu udah buat licikna picik cerdikna urang Astina ku akibat uteukna sang kuning anu ngadu domba eta bulan otakna nepikeun ka nagara diborahkeun akibat tina perjudian main dadu paingan perjudian dilarang ku pamarentah diharamkeun ku agama teh nepikeun ka pamajikan ge diborahkeun kana perjudian eta Dewi Drupadi teu meunangna judi teh kitu atuh keukeuh teu daek mikeun urang Astina nepikeun ka perang mentana kajadian ujang di dieu meureunnan bakal kacing cirihi ku dengkina lamun jelema goreng laku lamun jelema anu jujur meureun bakal katara ku kamuliaanana manusia hade moal pahili jeung goreng melak goreng moal jadi hade melak hade moal jadi goreng melak goreng buahna tangtu goreng teu kaalaman ku urang anak incu putu nu bakal engkak-engkakan hirup dina jurang katungaraan melak hade buahna hade cenah teu kaalaman ku urang anak incu putu nu bakal mulut kamuliaan mulut ka petik hasil ka muliaan kahirupan di alam dunya daleres atuh kan panenna teh eta ujang urang lalajoan kedo kasih epot lah hareup teh ujang ayo pasaripin tinulungan Anwar baile tenang muda hamturinglah ina pria ingat wes saimang ieu hidup Korawa weh alah hidup Korawa kan memang kamari si lain hidup Korawa dumeh dunungan dewek juragan Abimanyu pae tapi ayeuna bapana ngamuk deuleu nya kade naon siri saumur-umur dumelah kakara aing panggih jeung beungeut jelema nu siga cangcut aduh ilaha illallah kesana teh kana beungeut jeung becangcut tabung bibir teh diwengkul eta teh tulangan ngahina ka mana karep goblok sia dipaehan teh kadang ngarepotkeun teh dipaehan ge bakal paeh aing mah jaga paeh enak paeh mending ke mending engke bener usik cing ngajaran jurus teh baraya ngajak usik iya wis lingas aing dilawan benarnya aduh weh tuh tak apsap weh kata si gelo jadinya kini kitu malah mun diri abdi hamil wes tuh tap ka asap ap tuh jo ye waya kieu dua kali kitu abong diantap sia teh iya ambuh ka asap buset sok burukeun kayak ku aing dikitukeun lah dibere ti hareup mung hayangna teh ti tukang geus teh sokanya para sandai weh masuk lieur dua nana lain diadukeun tarang jeung tarang menyeri duaan iya ait weh tak udah
Iya. Wih. Dampana Awidaraka Mohone Sekuba. Dikepul. Melotot. Teu kudu digebung nu kieu mah. Nah, dikumaha? Taekeun sigina ka luhur ku aing. Diangsrot. Seueul sia. Pugu paingan melotot. Aduh. Maju. Tulungan pawaya Pepadi Karawang Keratulungan Saha nu ngamuk. Babaturanana si Arjuna ngamuk. Tong disebut aing tah di keradenan. Orang sudira sandingan di sana jadi si dawala panemu si Arjuna jago si cepot pun gitu deh ku aing di kampak. Bener mau yuk Paul. Najan lupa orang letik awak letik banget goreng patut parabot mah gede tah. Eta. Tah parabot urang. Parabot nyebutna teh kan. Ieu ngaranna kampak. Ieu kampak lain sakampak-kampak tetapi kampak warisan ti si Wiro Sasangkleng. Wiro Sableng. Ajaibna ieu kampak. Lamun dikadekeun ka urang kanu bogana moal neurak, tapi lamun dikadekeun kanu lain bogana can dikadekeun geus ngucur getih ti heula. Peryogi dibuktoskeun. Sa guru sa ilmu ulah rek ganggu. Tong ngicep urang kadekeun kana leungeun tah golempang cep deden tah tenera kana kontrol najan banget urang ke kontrol ke hareup pamajikan mah resepen lamun ku urang digawean teh tara muntang kana punuk tapi muntangna teh kana kontrol Bisi aya yang wow, karena huntutan tenera saha cenah teh yuk susuma gogorowokan si Sapari urang Racalawa. Pari ampun Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. jam kabul Sakitu keriweuh manehna mah. Teu boleh we. Assalamualaikum. halus kitu nama teh. Aduh. Maneh nu ngaku Rarno Karno. Ieu nu sok tau teh. Ai kakara lalajo teh kitu. Lain kuring mah anak Semar Dewala nu ketelah. Beda. Tong mungkir. Oh itu popolotot. Nyaho urang ge sok mineng lalajo si Peron sinetron. Mane nu sok disiarkeun dina RCTP, RCTI, SCRI, SCTP. Nu sok main dina Goblok TV. Global lain Goblok.
anu teh. batak huntu nepi ka Nu sok main dina kuliah subuh dina Indosiar dina kuliah subuh sekarang mamah ledeh mamah dedeh main mamah ledeh mana Rarno Karno Dewala wah ngaku-ngaku ngaran batur pamali tonga bohong da urang teh can pikun mana teh Rarno Karno nu disiarkeun dina film Si Bedegul Anak Jadah Sidul anak sekolah lain Si Bedegul anak jadah anu boga adi si Baketun si Atun lain si Baketun nyamane Rarno Karno keke di kok otak ngarah jempet teu naon sok naon kuring Rarno Karno teu mungkin cek aing oge mana Rarno Karno irungna jeceng kieu aya di aku gitu mane teh Dewala anak Arjuna nu panggedena beuki ngaco nu gelo nyawa pajalkeun teh akaula Arjuna cenah anak panggedena mane teh Dewala anakna Arjuna panggedena nya boga emang mane teh Arya Sencaki Padma Negara beuki jauh we paingan ngadalang teu payu da teu apal pancakaki sia teh sugan mah wanaria nya mane teh adina Sencaki ai Sencaki teh alona Arimba bae kumaha sia beuki rengang we pancakaki wayang teh ai Arimba teh uana Mang Edi Mang Edi teh mangna dalang kasepuhan teteh veteran munggul pawenang maneh alona dalang ruwat ti beurangnya lain kuring Dewala wawu teh ka urang panggih ge kakara ayeuna sia betul memang betul naon dia tah kampak aduh betul memang betul ai kampak ya kampak ti saha warisan ti Si Wiro Sableng betul memang betul ai Si Wiro Sableng muridna saha Sindo Gendeng betul memang betul ai si Sindo Gendeng muridna saha Sido Muncul salah anjing atuh Sido Muncul mah muridna Galian Singset ai Galian Singset teh alona Pil Binari aya keneh gitu eta kumaha maneh wes ya aduh taya jelema teu mabok tapi teu nginum tapi mabok ngaco gitunya nah hanya tiba kena binatang sabah heula kampakna naon seukeut nu kieu 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 sok tuh tenera ruksak wayang teh isukan ge paduli nyieun deui aja manehna seukeut nu kitu tah urang kadekeun ku aing kana punuh tong ngiceup tah kela cep deden tong ngiceup tah Kabudayan aduh teu mempan henteu da dicingcetkeun atuh lamun dilempengan mah hulu aing buntu ya kan kasieun ongkoh kuah
Sianyana urang kadi lain rek gelut. Kene hohoak. Cikene sia teh. Nemongkeun kagagahan kalakah rek curhat. Kunaon? Sianyana kadi urang teh lain rek gelut. Urang kadi teh rek ngajual kampak. Pun anak terus 3 minggu tetuang. Alhamdulillah pun bojo kamari terus di Paraban. Tapi anjing abdi mah teu acan di pasiean emam. Dibalik pemajikan di Paraban ke anjing emam. Dek dijual sabaraha? Ku Bapak Kades mah. Pangaresana Bapak Kades tohani tos ditawi 30.000 teh dipasieun. Hayang sabarahana? Urangna hayang 5.000. Gede mana 30.000 jeung 5.000? Gede kene 1 juta. Jadi sia mah lamun ditanya ngeunah mana tahu jeung endog teh puleun kene gepuk sia mah. Dek dibeuli moal. Moal ngomong kita tadi atuh aing hanas kaca-peca. Sugan kuring pejuang tukang kampak. Aya. Tanang lunak Ontorin rang Laga Pak Sofian Aya di mana Sinatria ingat Laga Panteng bebet tenagara Udah satu. Awas ah. Saimang. Sok pada nguruskan. Mobil butut keluaran baheula saja Ronde kahiji parantos rengse. Beningakeun Kita cuci mana? kita gengsi. Ayeuna mah mobil butut sekarang nampangan ke Wah, jarak jag deui bak tempo euy. Balik ti cai mah jarak jag deui tuh. Halah, inumkeun da akuana atuh ulah di kekeuweuk kitu Kadeing. atuh apa ih. Ganjel huntuna pasangkeun deui. Aduh, euy. Beres ieu ye. Ronde 2. Sok, weng. Ya. Menang. Cep. Goreng. Cep Goreng gawe. Awas Wah. Menang ngurus teh goreng gawe ah. Eta. Ah. Pas. Awas ya babang. Pelanggaran nama. Aduh. mana nyeri Edang. nyeri teh Abang. ditambelan Neng Kartini Ronde kedua. Kanggo sereng Caca. si Adidi. Cak Putih Cak Mas. Di Brebes. Bunga diti ini Wah goreng urang Apa? 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 Nyai lang ahau. Ahau. Ai ai. Ahau. Ahau. nyeri nyeri Mang Uyu biasana ronde kadua teh si ieu KO si Dugul tapi ieu aya kuat kieu kunaon dibere naon ku Mang Uyu cobi teh Kira ieu sugandena haneut saeusan. Allah suganhan aduh euy. Dibere dibere naon dibere kalapa jeung gula ieu. jadi naon Tapi teh sebutna nyaho ngaranna nu kitu tahunan ieu bapak. Allah
Yo. Terakhir. Penentuan. Gencar, gencar. Ya, hop. Terus. Teu lincah. Ya, terus. Hop. Aduh. Terus. Tong motong tinggi ku Ya. Power Ya si lebih Areng. Sok. Ngurai mana si Areng. Aduh. Sok. So. Awas. Tak. Tak. Sok. Awas, Reng. Eta bener. Sok. Sakalikeun. Eta. Parius. Awas, Reng. Kuat kan. Iya, tahan banting, tahan pukul kade. Duh. Wah. Benang carehamna, benang deui nu kenca, benang deui teu bisa ngali. Balik areng mastakana. Tipeng kerjalanan teh kita. Ciluk. Ada dibake koken mana? Ya, eta. Eta gancang gitu, wah. Gancang gitu. Sebut, dibere tau asin ya. Aduh. Arjuna bukit caket teh kepung bakul ku barisan diracun. Ayo bagus kelak. Jawab Arjuna kelak. Arjuna kebal. Kau wahyunya. Satu mati. Abad Arjuna kebal. Jawab Arjuna. Beakeun denawa. Iya, kurang ajar. Ayo, luar biasa. Iya. Awas ya. Tolongan Mas Sofian. Aya liwe di perjuangan. Iya, kurang ajar. Awas. Angkiran. Tes. Iya. Wah. Sok. Tong lobat sarita. Awas. Awas. Tong disalwakeun jeung batia balatura. Iya. Ayah di mana? Di Bulurang Kuharian. Awas.
Sabaranta. Anjir. Sabaranta. Lu luar biasa lu. Kakara sabarajam ieu perang barisan geus aya satengahna beak. Dugikeun ka teu aya nu apaleun nya eta teh pangaulaan dipati teh jadi 5. Padahal eta teh aji 4 kali papancar. Paingan. Dewa salut yang merkana elmuna pangaulaan dipati teh di dieu deui. Halo, luar biasa. Ya. Kanu masih keneh manco dina YouTube-na sewang-sewang. Sadayana nepangkeun dina live streaming anu channel YouTube-na teh Agung Indah Vision. Mudah-mudahan dina tontonan sing janten tungtunan dina raraga nya tarwat bumi tasyakur binikmat desa Tanggung Sari anu disesepuhan ku pangarsana Bapak Kades Bapak Tohani rawuh ibu nyata Ibu Sunarti. Mudah-mudahan sadayana panjang yuswa ya urang desa Tanggung Sari teh nya para gereji tebih tina balai. Mudah-mudahan aya dina ginanjar kawilujengan teu utami ulah langkung jaya langkung pesat. Mudah-mudahan bade dibiasakeun cenah malihan mah 2 tahun sakali diayakeun wayang. Tahun payun insyaallah pami panjang yuswa diayakeun takbir akbar. Atuh tahun payuna deui cenah bade wayang golek deui. Saha we dalangna mah seueur. Langkung ningkat yeuh. Desana infrastruktur desana malihan jalan-jalan ge alhamdulillah sakadap bade di hotmi bade di sor katinggal ieu pangwangunan nyaeta Tanggung Sari luar biasa. Sok sanaos desa terkecil sa Kabupaten Brebes tapi alhamdulillah ieu desa teh janten desa tuladan sawaleh juara dina sanaon widang wae ge. Mudah-mudahan jaya sadalamina. Tanggung Sari hidup Tanggung Sari. Alhamdulillah ya. Ka para pecinta wayang golek nu manco dina YouTube. Urang dukuh pisung, sadukuh pisung. Bapak Haji Maman, Bapak Haji Nono atuh Bapak Guru Ono ti Malahayu. Sumping tebih-tebih. Atuh ti PWG Teh Ririn, Kang Asep Kelana tebih-tebih ti Kabupaten Karawang. Uluh. Di Bekasi sumping ka dieu kana motor cenah 6 jam Mang Cepot. Rojonganana luar biasa ieu PWG. Atuh ti Majalengka aya alhamdulillah nuhun mudah-mudahan dina mulihna salamat di perjalanan kalawan si dikosorkeun rezeki ku Allah. Amin. Ya. Para penggemar pecinta wayang golek sabudeureun ieu Jawa Barat ka urang Subang, urang Sumedang. Loh ku mah teh di wiji-wiji ieu. Ka alumni Padalangan SMKI Asep Seblu Manso atuh ka Pun Adi Kidalang Apep Budaya. Nuhun Pun Adi di Rojong ieu. Atuh ka Pun Adi Kidalang Dadan Asep Sunanar, Kidalang Yoga Suara Pun Adi Kidalang Asep Koswara, Pun Adi Kidalang Dandan Dede Amung. Alhamdulillah Kang Ajis manajer Gilihar Jatilu Putra nuju Manco. Nuhun Cep Ajis nuhun. Teu hilap patunga wilujengkeun ieu ka seniman senior Bapak Dalang Ujang Muhtar anu nuju teu damang aya tadi nuju di rumah sakit. Mudah-mudahan sing enggal damang sing disehatkeun sacara bihara-bihari. Sadayana seniman-seniman sabudeureun Jawa Barat sing sabar tabakale dina nyundangan ieu pandemi corona panggungan tertuna dewek oge 33 katuna panggungan teh nu ngabatalkeun nu tertuna anu acan ongkohna beuna can nyereuhan. Pangresana Kang Haji Deden Ade Kosasi Sunaria duh manco pun lanceuk
putra Gili Harja II salam baktos ka keluarga Gili Harja muhun punten ya bilih aya kata-kata nu kacana ku akang boh salahna boh heureuyna katurutan ku akang ulah kira ngapunten ya daerah siapa wajib diturutan deuleu alhamdulillah Sakarawang Satangerang dalang-dalang tepan seueur Kabupaten Kuningan malah dewek boga kader si Sen-sen di mana akang geus kolot tepan beureun ganti teh budak dewek si Sen-sen da akang mah geus kolot geus boga penyakit asam urat geus boga penyakit kolesterol komo akang maka pamajikan teh geus teu hirup akibat diabetes ka pamajikan teh hese hirup aya kanu anyar nya hirup wae akang ge bohong ketang bisi ka panyong pamajikan ka hirup pamajikan ing lalajo dia kumaha teh di wiji-wijinya kasadayana ye PWG salam dunya terutami PWG Bekasi Kakang Mantri Rosad PWG Karawang PWG Ciayu Majakuning teu hilap ka paguyuban pecinta munggul pawanang putra adu diketuaan ku Pangresna Bapak Warongi di Cirebon Kidul Cirebon Timur duh manco sadayana nuhun para YouTuber para pemiur tub nu aya di mana wae wilujeng lengah wilujeng ngadangukeun punten kirang langkungna bilih kala langkungan bilih kirang wiwahana dina ngawayang hapunten lumaos da akang geus naos minang teh manggung aya ilmu da urang teh masih diajar rugi ka mana-mana ge punten kitu aja halo alhamdulillah atuh ka mitoha dewek anu teresep lalajo wayang anu resep teuing da mitoha dewek mah teresepkeun kana wayang teh tapi karena duitna unyam-inyumna resep menantu dalang ai kana wayang nang ngewa ai ka nginjem duitna mineng ampun make jeung naon cenah mah ngedalang rek diparaban ku idangan gini gitu la udubillah mana udubillah ganti deui mitoha tak mana matak dewek ganti deui kitu ayo kada-kada aya sida wala kada ulah kalah nyawan teuing kacang wala kacang euy ayuang Sinatria adik Rapli Lahayunya ingalaga sedang hanturi perang giri kamana perang toya kamana giri kamana perang tilhur gunung toya kamana perang tilhur sagara sacakala siapa bodoh siapa pinter aja ngobrol ketibalan pengerti bahasa itu sela para tulakan sana sela ada di batu para tulak panggosok kan cara mas senadian si Arjuna bobot kayaring mas tak coba kemasanmu Arjuna perang sapayai